Lodrak, 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 ibu-ibu, bapak, lodrak, 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 lodrak. Nih, cing urang meta nomor togel nu jitu lah aing sendiri aduh. Wae ah. Aing mah ieu kunaon jeung atuh boga togel teh hayang jitu jeung maisa mayar babayar. Heueuh aduh aing sagala digadekeun euy. TV, kulkas geus digadekeun. Untung aing pamajikan jeung mitohah kita aduh montong atuh mitohah jeung pamajikan mah. Aing maneh ke diparaban kunaon? Aku sanggup atuh. Heueuh aku kituna mah geus kieu. Mamih baheula ieu boga nomor teh tara loba mikir. Nah, mamih tara loba mikir. Ah, diborong, dibabad mamih mah. Dibabad jeung naon eta teh? Kapan nomorna mamih mana di we dina meteran listrik atuh da lieur mikir aing mah tuh. Ai, poa edan. Kad sia edo. Aduh, saudara pikirnya barudak kamararana ya. Tapi geuning tos uwi. Atos tuh mi, cios bade angkat teh mi. Kantenan atuh pi cios. Ieu mitos dangdan setekar kebab piraku we teh cios. Tapi bari makelan kamu. Ai atuh, cios mah. Har. Sakitu we nya ngami warang mamih angkat hungkul. Oh, nabi mah mung bade naroskeun hungkul. Kade di jalana aku lutuk. Salaki teh sugan mah boa egang. Iya cuacanya kamari mah hujan. Adah. Wayah kieu teh geus cuk celak. Ayeuna mun kuat kangareunah ieu duh. Ih, kesel. Kesel kunaon dinya? Ditinggali ti kajauhan mah asa bunga katemponan ih. Bubora bungah reuas ieu teh. Ih, meuni. Reuas kunaon ari neneng? Itu geus si Pak RW. Naon si Pak RW? Nya Kak Neng totoelan pin-pin kikieuan. Aduh, teu sopan pisan. Kayak ku bebek urang datangan kira. Terus tak kikieuan tah. Kikituan tah. Nah, buat kikituan. Ya teuing yang dicolok itu panona. Teuing meuni aki-aki nurus tunjung teh. Ampun pisan. Terus teh Neng teh diajak ka pengker geura AA. Rek naon diajak ka pengker di dinya? Diajak goyang. Di dinya ngilu goyang. Ngilu atuh dan ngeunaheun AA. Ai, poa edan. Aduh, meni asa sararpi kieu ye. Buah-buah pamajikan teh eueuh di imah ya. Mah, ka mana nya pamajikan teh teh? Tuh gogorokan wae ieu keur masak tuh komputer di pareuman kunaon? Aya naon? Lain keur usum tiris kieu majigana mah. Raos meureun nya lamun numpak. Papa hoyong numpak. Muhun palai pisan. Kala antosannya. Atuh jadi diadu panto. Lepat maksudnya diadu jos. Tah, hoyong numpak. Tah, tumpakan eta. Nah, anu kieu ari mamah tanpa pamalen budak leutik atuh. Kan osok ningali si Aceng naik odong-odong hayang kan hoyong numpak tah tumpakannya. Tah, leueuh teh rek masak ah. Si edan teh ka aing ngapudak leutik ieu mah aduh. Mati roti. Kajian kucing kopi. Nah. Oh. Nah, baru dapat sagegel ewang we aing mah Duh, ngantri. Mangga tuh. Roti lah mah tuh. Siap, mangga. Terus di mana tuh? Biasa we diteun ieu keur neangan Mang Udin. Oh gitu. Lain ngomong-ngomong, Set, ari Mang Udin asa sarana nangkring bareng ini ka mana ini?
Oh, saya teh sibuk gawe. Komo ayeuna mah gawe na Pertamina. Hebat gawena saingan atuh hari kitu mah. Heeh. Hebat ketemu bisaan. Lain Sep ai si Mang Udin teh sabenerna pagawean matuhna kanu naon da di dieu mah teh apa? Oh gitu. Aslina yang apa ieu mah? Urang menang beja teh nya. Mana nanti bagian nyupan gak sanu 3 kilo. Nyupan apal meureun saya sabeuteuh na dayut gitu. Si edan anu sidrengekeun ku ai. Aduh. Geus jenuh aing mah cicing wae di lembur teh. Kali-kali mah hayang we atuh ka kota otak yeuh. Yeur. Sep, kenaon maneh sorangan di dieu euy? Mang. Biasa we yeuh kelieur. Jenuh. Heeh, maneh ditinggali ti kajauhan. Ku urang maneh tadi jiga nu bingung, jiga nu piit euy, aduh. Ngeur di dinya mah. Wal panggih teh ayeuna we ka urang teh. Ayeuna mah nu piit kamari ieu tah non teh baskom bolong. Liur Da ngalamun wae maneh mah atuh. Ieu teh keur bingung mang. Hayang ulin ka kota. Ulin ka kota. Heeh, tinggal ulin, naik ojek, naik angkot, balenyeng. Gampang. Bener ari ku kituna mah. Tapi kumaha nya duh. Kamari ge geus indit nyobaan ka ditu. Ka mana ari maneh? Ka kebon binatang. Omong ka kebon binatang atuh. Naik angkot ledeng Taman Sari, celek. Jadi kebon binatang. Geus, urang kamari teh ka ditu nya. Heeh. Eta nu pikahayang kurang teh eueuh. Kosong kandangna teh. Nah, kosong. Di kebun binatang masa nyawa urang kudu komplit atuh. Nya heueuh pan kurang ge kitu. Nah, kamari kurang ditanyakeun teh nya. Kang cen teh naha cen teh kandang kosong. Cen teh kandang naon jang? Cenah kitu ka urang teh. Eta kandang gajah cen teh naha betara reueuh. Nah, bisa kitu. Cing jawabana cek nu jagana naon eta? Ngomongna mah kieu cenah. Pan ieu cenah gajahna keur liar. Mangkok baso anjing lieur aing mah. Taprak warteg. Lodrak, ibu-ibu, bapak-bapak, lodrak. Ibu pada lodrak, ibu. Ya tinggal tuh lancingan, panjang, kolor. Majang ibu ketemu gadui. Mun nganyuk mah erek. Atuh bu ulang nganyuk. Kontan atuh bu. Kan bae kudu kontan mangke dewe ari ka dieu deui nya. Nganyuk mah rungkat itu. Padahal we ibu ketemu gadui. Atuh punya manganya abdi bade ka pali ditu Ibu ibunya. atuh cing laku di nu sajen. Mohon maaf mangga ibunya. Lodrak. Nah, sa. Ieu pada lancingan tinggal itu kolor training. Galu artosna. Anjing dewe lah gampil. Can bayaran tuh ya parabot tuh itu. Itu atuh ingit Kadieu Mohon mangga. Lodrak. Mang. Ada mang. Ada mang. Nu meuli ieu. Beneran pisan. Naon jang itu abdi nyanak training. Lancingan ponok tuh. Saray atuh jang buatan Ari eta nu ponok air panjang sabaraha mang? 75 jang lah murah. Ari ponok 50 murah lah. Tuh kumanya ai ujang neangan naon atuh. Urang sebenarnya kieu mang, lain neangan ponok lain nu panjang. Heuh neangan naon atuh jang, ieu ngecapek aduh can aya nu meuli jang. Hayang baju balet sebenarnya mah urang teh. Teu baleng pisan. Rungkan itu. Ampun mang. Ini teh